Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi tafarrada bi'ilmihi wa jalala wa tawfiqi bil kibriya'i wa kamal. Ahmadu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amah wa yudabi'u ni'mah wa yusawi jadatun ni'mati bil hali wal mam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu mana wa in'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kilu minal dhalal wa ala ila sahbihi sallallahu bayyinu haramin minal halal. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi khali'am. Ilahi atamaksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada amamatu. Ala hadiniya wa la kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ridhaka summa ila anbiya'i alaihi salatu qadirin ashaban yang ma'asudira jannah itu bersuara hadratis mudrani awliya bersuara qadbi alamin asyidina syarul qadirin qadallahu sirah wa sanasidina batin wa sanasa'amadati bisa wa sanatwa'asim wa binuri Muhammad wa sanasa'amadati wa batani wa sanasa'amadati wa sanasa'amadati wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kene dina pasku bisifatillahi ta'ala wa rasulihi wa bisaniati. Jadi pasal berangkat kena pirang-pirang sifat Allah Ta'ala utusan di perkara saniat. Nonnya perkara saniat yang dipasang karena dalil Al-Quran jeung hadis. Yajib maka wajib wujuban muhattaman kalawan wajib anu ditantukeun ala kafatil mukallafina kasakabeda mukallaf nyata nyahokeun kana perkara sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jahil oge kitu ka sunnah. Kawan lagi kabahas tentang sifat al-hayyu al-qayyum ya. Al-hayyu al-qayyum teh hirup tujuan kunalira. Jadi Allah teh zat anu mahyum sakemblena tanpa mimitian tu tanpa dipungkas, tanpa awal, tanpa akhir. Allah mah awal lah sampai kalimah awal aya, Allah mah tos aya. Mau aya akhirna, beda jeung urang. Urang mah eueun, urang mah asna teh ayana di urang dimimitian ku eueuh. Gitu. Seperti ieu aya seuneun teu? Aya seuneun teu ieu? Ayeuna ayana teh ayana seuneun dimimitian ku eueuh. Beda jeung Allah. Allah mah teh al-qayyum ngadeg ku nyalira yaqumu bi nafsihi. Jadi istighna teh Allah teh maha beunghar tina sagala teh merieuh teh Allah mah mereukeun atau beunghar tina sagala makhluk mah teu butuh tempat, teu butuh pitulung jeung teu butuh nanaon ka makhluk. Ti sasaha oge jeung urang. Oke Allah teh jadi tempat penyarandian makhluk. Sabalikna sakabeh makhluk hirup teh numpang kana kakawasan Allah. Lamun Allah teu nangtungkeun urang, maka urang mah bisa nangtung. Bakal anu geus nangtung mah karubu, ya. Dina waktu sakiceup, dina waktu sagede tetra. Jadi hikmahna kana sifat al-hayyu al-qayyum ngajarkeun urang sangkan naon cenah? Sangkan ulah iktikal atau gumantung ka makhluk tapi kudu total tawakal ka Gusti Allah eta. Lamun urang geus ngaimani kana sifat Allah eta, maka urang hirup moal ribet cenah. Bahkan urang hirup teh serasa tenang, hirup dalam dunia teh moal paciweuh rezeki. Da Allah teh urang mah boga pangeran teh kanu mah hirup, jeung mah ngadeg nyalira.
Beda lamun Allah mah tukang sare, moal orang teh aduh aing mah sieun we komentari kitu Allah teh keur sare, mudeuna moal ijabah. Henteu Allah mah. Salawasna Allah mah hirup ya. Jadi ngajarkeun urang sangkan ulah gumantung atau itikal ka makhluk tapi kudu totalitas tawakal ka Allah. Ingat dina sagala perkara oge gitu. Dina sagala perkara. Nu kaduana albaku aljain langgeng tur manu albaki Allah maruksak atau mual mawak sanajan dunia jeung panggeusina geus kiamat atau geus panah. Terus ada im Allah marobah kudu loncatan waktu beda jeung urang bageula mah sineng pipa teh sagede meneh keur diajarkeun di dieu sakola masih kena lehoan masih kena cileuan leuwih goreng di sini we. Tapi nanti rubahna kuat tuh. Oh, ilmu menggoda gitu set. Segala hebat tuh tinggal di jabian lagi tinggal. Segala kan kubak ka asep kitu baheula kerja jadi bapak teh masih kena jamet. Masih dijamet masih kena jamet inget kene ngaji panggeulana di bere rokok surya nya sepnya. Iya. Di bere surya beres ngaji bere rokok bae gitu. Ya, saking naon, saking budaknya supaya anu ngaji itu ajajar kos budak ikro kan itu ngaji 2 ayat bere rokok itu lah gitu. Ayeuna teh berubah-ubah, ayeuna teh jadi siga Harry Potter atuh anu. Kitu bageula malehoan di pah, ho deui pah. Ya gitu nya. Mau sebara itu bapak itu tahu sebara itu masih kena jeung si Abi jeung Ade Asep. Nah gitu ngorondang kene ibaratnya ayeuna mah geus geus jangkung gitu geus buka kabogohna ge 3 anu. Ye lalaki 2 euy itu. Ucup kamu biasanya siga anak kucing. Tapi robah ku waktu jelema mahnya. Jadi Allah mah merubah loncatana waktu. Allah ayeuna sarua jeung Allah anu engke jeung Allah anu teh heula. Gitu. Teu kakeunaan ku panyakit kolot atau ku panyakit lemah urang non jalma. Ayeuna gagah teh engke we mah geus rada urang teh urang geus umur misalkeun 40 kali itu mas geus sagala eueuh. Mimitina untu dieuweuhkeun tuh engke mah ceuli dibongikeun kan itu komo ke sekolah mah kadang-kadang ingetan gitu. Ayo tapi aki bapak gitunya nu di Cibatu eta umur 100 tahun masih bisa manggo keneh garpu 12 sikis eta karena ekolot mah heula mah ngajaga tina kadaharan jeung naonna hudangna tara-tara langke. Nu mata kajadikeun urang gancang kolot teh ku sabab urang naon? Urang loba teuing sare ingetkeun. Beda jeung baheula nya. Terus al-Khaliq anu maha nyiptakeun tinu eueuh. Allah nyiptakeun sakabeh alam semesta ieu atau al-akwan dumasar kana naon? Minal adami. Diayakeun tina bener-bener eueuh. Nu tadi teh asalna eueuh jadi aya di paru mandi jadi eueuh gitu. Duit ayeuna aya ye asalna tina eueuh kege bakal eueuh deui. Da ari adana teh ari akwan mah kitu. Al akwan hadana teh kudus. Bangsa sampai selain ti Gusti Allah maka bakal kakeunaan ku fana atau kuruksa. Jadi diayakeun tina bener-bener eueuh ieu beda jeung manusia nya. Manusia mah nyieun barang teh kudu aya bahanna heula. Ari Allah mah ukur ku iradat Allah atau ku kahayangna Allah ngawujud. Ya. Oke, wujudkeun sagala perkara anu tadina ngasa ukur aya dina ilmu Allah, ayeuna jadi bukti katingali wujudna. Ieu sakabeh alam dunia teh urang teh tina ilmuna Allah. Kabukti ayeuna si ucupan teh hasil tina ilmu Allah, hasil tina iradahna Allah si pecenghul kitu kan. Pagawean inu bapak kalian jadi si pecenghul tah si ucuk kitu pagawean berarti Bapak Asep jeung Ibu Tati itu ya gitu. Lima itu hasil tina Bapak Yono jeung Ibu Nun itu gitu. Nah, halus cahaya gitu kan. Gitu. Nur ajijah teret. Itu Nur Apipah, ngaran asli mah Nur Apipah gitu kan.
halus mimidan eta misalkan baragi da asli lapangan manur asana teh nya baheula keur mece orokna bala teh siga we cek si mama dingara teh Nur Laila gitu ngomong baheula dan bedi-bedi dina dihadapna aya nonton gitu digaranan we baheula teh da sok-sok kana seuneu digaranan we bara gitu kan gitu. Lahir di mana? Di Gabubed. Jadi ngaran Al-Bara Ubaidil. Ini di Gabubed gitu kan. Ubed. Gabubed itu Ubed. Jadi orang non hikmah akan alkoholik ya. Jadi ayeuna teh ngaleungitkeun sifat takabur urang, sabab urang asalna tina eueuh bakal eueuh deui. Maka ulah orang ngarasa di urang teh bakal hidup salilana di alam dunia. Lamun urang geus ngarasa urang yakin mau hidup di alam dunia salilana, pek atuh nengan bekel jambaeun ke akhirat anu urang hidup salilana. Ayeuna nu kaopatan naon arojak. Noi arojak teh hartina anu maha parin rezeki ya. Allah teh al-qasim zat anu ngabagi-bagikeun jatah hirup ka unggal makhluk. Mata tong sieun tina masalah asbab rezeki. Urang geus disewang-sewang ku Gusti Allah ya. Arek tina sahuapna nasi jumlahna eta geus ditentukeun ku Allah. Sakepeul nasi prima jeung sakepeulna asep beda, eta geus dibagi ku Allah. Model tadi misalkan urang rezekina beda-beda. Anu kabagian risolna 3, 4 gitu kan. Anu 2 anu ngalamun hungkul. Nu teu ngadahar dah acan. Gitu. Anu kabagian amplop anu henteu gitu kan. Nu lalaki mah kabeh nya. Enggak mah teh kebagian banyak. Banyak. Ada mana teh? Asal mah beda. Iya. Gitu. Teh arojak nu mapan rezeki Allah teh naon? Oge rezeki nanti rezeki kana sagala perkara, rezeki zahir, rezeki batin. Anya rezeki zahir teh dunia nyata kadaharan, pakaian jeung imah pikeun kabutuhan awak. Aya rezeki batin naon? Eta mah leuwih utama nyata naon? Yakin, makrifat, eta pikeun keselamatan. Tu oge teh jaminan hirup salagi aya keneh napas urang, Allah moal megatkeun kana rezeki urang. Salila napas kene urang, salila napas urang kene masih aya, salila jantung urang masih berdegap, eta Allah mangeureunkeun kana rezeki. Allah nurunkeun ka alam nanti ulah keun. Allah nyiptakeun urang diturunkeun ka alam dunia dibarengan jeung rezekina. Mantap ulah teh da Allah ka qasim nu maha bagi rezeki. Teu sarua rezeki jelema mah kabeh boga jatiana bisa sarua, tapi karasa nikmatna eta beda. Mode kamari corona kan beda-beda nu ngarasakeunana. Aya nu ato datang corona teh nyata misalkeun para nini go pada nini mah corona teh alhamdulillah da boga naon bansos ungabulan beas dibere, minyak dibere, duit ka kantong pos dibere kumaha anu ieu nu tukang usaha. Pada nanti di lockdown teh teu bisa dagang, teu bisa usaha, bala laku. Dokter 1.000, apotek laku. Aya nu teu laku loba eta jadi naon? Karasana beda-beda tina semat. Nanti tina setiap ka Allah dipasingkeun ka alam dunia. Ceuk ini madu kamari di stop, corona teh akan di stop. Ai mah cenah keur make di stop kieu. Ya. Jadi hikmah ngadatangkeun rasa tumaninah tenang hate moal aya makhluk anu bisa hanan rezeki urang sarta moal makhluk anu bisa merezeki iwati kalayan izin di Allah. Nyata nu kadituna al-alimu al-qadir, maha uningan tur maha kawasa. Ieu mah ngulangkan pelajaran kamarinya encan ari ngaraban. Tujuan teh al-alim eta ilmu Allah anu murni ghair mustafad. Lain meunang diajar atau maca buku urang mah nyaho teh kudu diajar heula beda jeung Allah. Hayang nyaho bentuk awewe teh kudu nyaho awewena. Hayang awewe hanya lalaki kudu bentuk nyaho lalakina gitu. Kan kieu ka asep teh baheula pernah diwiri sanu nganyahokeun latar awewe teh lalaki atau awewena. Mode kucing gitu kan, ayo cuma sok tinggal ieu bangsa hayam, manuk beda.
Matakan jurus teh anteukeun kana bobogaan. Lamun bobogaan eta mah jangan berarti eta awewena kitu. Nya sependajar baheula nya. Lamun sedekat Cibi pasokan jangan tara. Menjangan. Hebat gitu kan. Lamun dekat Cibarat Menjangan. waduh hebat gitu. Gitu. Nah, jadi al-qadir teh istilah hese pikeun Allah. Hese teh cek urang. Aduh, ai mah ieu urang teh nanti urang mah keluarga teh jadi miskin salila. Tapi ketika urang utang saraya ka Allah nu Maha Beunghar nu al-qadir, maka teh istilah hese. Tina miskin bisa jadi beunghar, tina beunghar bisa jadi miskin, tina soleh bakal jadi toleh, tina toleh bisa jadi soleh. Gitu. Tina asalna nanti garong bakal jadi wali. Kitu ge sarua mun basis tina asalna ulama juhud jadi ahli maksiat. Zaina cenah tadi diulangi apa anu lima yurid tur anu maha ngalampahkeun kana naon wae nu dikersakeun ku Gusti Allah aya la yajiduhu saeun yuriduhu tegasna teh hiji perkara naon wae anu bisa ngaleungkeun atau ngapeskeun ngalemahkeun gitu ka Gusti Allah kana naon tina perkara anu dikersakeunana atau walayang teh wala yang tadi minhu syai'un taubahu sakat hiji perkara naon wae anu bisa nyegah ngahalangan tina perkara anu dikersakeun ku Gusti Allah. Ieu kalimah negaskeun sampurnana sifat iradat, sifat kersana Allah, hayangna Allah, jeung kawasana Allah. Mata kita urang teh kudu boga pangeran anu kitu teh, kudu iradat teh. Cek urang teh moal mungkin, tetapi bagi Allah tidak mungkin. Sabab eta mutlak pada bulan Allah sagala anu lumangsung di alam dunia ieu bahwa anu katingali alus atau anu katingali goreng numutkeun manusia eta kabeh mangrupa hasil tina iradana Allah. Teu aya kakuatan sejen anu bisa maksa Allah pikeun migawe atau ngaana teh atau ngabolaikeun kana hiji perkara. Ceuk urang mah manehna teh mau teh goreng. Wah si eta jahat tukang kuapok, tukang mabuk, tukang singsakeun androk. Tapi bagi Allah mah tetep ibro. Ya bagi diri urang mah tetep ibro. Jadi Allah ngersakeun manehna ngalakukeun maksiat pikeun pelajaran kanu teu maksiat. Nya perjalanan teh. Ngan ulah misalkan air ieu udah urang geus ngersakeun teu adab itu mah. Walaupun secara zatiana sakabeh perkara rek nu alus digoreng eta dikersakeun ku Allah. Tapi lamun ketika aya alus balikeun ka Allah, tapi lamun eta pagawean goreng ulah dibalikeun ka Allah. Akibat diri urang sorangan eta salah siji adab. Ya terus oke. Maka naon teu aya kakuatan sejen anu bisa maksa Allah pikeun migawe atau naon ngaboleh jadi perkara aya cenah papan misalkan urang kudu ngomongkeun ngadoa cenah me urang merubah doa itu bukan merupakan qada teh aqdamu belum ada komu ala ai qadamu belum bisa dirubah geus pasti berlangsung model maot gitu maot pan maotnya asbabna aya maot lepas naruh dina diri urang aya sakabeh pasti maot mah tapi carana beda waktuna mah ditentukeun aya carana kumaha kabiasaan orang hidup dalam dunia eta urang sok minta ngadoa sing istiqomah sing husnul khotimah lamun manusia hayang migawe hiji hal eta loba halanganna butuh waktu, butuh tenaga, butuh pakakas teh alat buku, nanti butuh oge modal. Ari Allah manteu nalika anjeunna hoyong, nalika anjeunna ngersa, ya, maka cukup nyarios kun di luhur. Kun teh dua huruf dina eta dina Arab. Kun kalimat ka pejeun nun. Maka kalimat pejeun maka istilahna bakal jadi payakun. Teh istilah hesep pikeun Allah mah. Ieu nolak sifat lemah. Jadi ieu naon? Ieu kalimat teh nolak paham anu nganggap yen anu teh aya kejadian di alam dunia anu lumangsung di luar kendali Allah. Sagala perkara anu tundukan aturan jeung pangarsa Allah. Nu katudina tujuanna naon ieu teh cenah? Tujuanna ieu keterangan teh nyata pikeun nancepkeun akidah keimanan anu kuat dina hati urang. Jeung Allah teh maha mandiri dina nangtukeun nasib makhluk na teu butuh bantuan sugan bebeja Jibril ka dieu itu masih pribadi. Cilakakeun kitu aya henteu Allah. Kesadirina we nya ngersakeun dirina. Jadi pikeun ngayakinkeun urang
yen taya hiji makhluk anu miboga kekuatan mandiri saliyar ti kekuatan anu dipaparin ku Gusti Allah. Mata lamun urang salat tong ngaku urang bisa salat, urang ngaji tong ngerti tong ngaku urang bisa ngaji, bisi naon musyrik kopi barituna. Tapi naon dibisakeun ku Allah, dikersakeun ku Allah, duit dibogakeun ku Allah, dahar bisa dahar dibisakeun ku Allah kitu. Lamun urang geus kaditu maka bakal mengikis sifat-sifat kesombongan dina diri urang. Mata urang buku nanti kudu belajar tauhid teh kitu meh bener hirup. Ya. Belajar fikih hungkul berjadi barengan ku ma'rifat. Engke teh tukang nyerahkeun ka batur, wah si itu tuh tebalik ieu, wah si itu salatna salat sawa jeung urang. Seolah-olah dirinya mengaku dirinya paling benar gitu. Tujuan naon ieu kalimah nyata pikeun nancepkeun akidah anu kuat dina hate urang nya kitu teh. Jadi ngajaga urang tina paham Jabariyah anu nganggap manusia teu boga usaha atau Qadariyah anu nganggap manusia teh nangtukeun sorangan. Tapi urang mah aya dina paham Ahlussunnah wal Jamaah yen sagala apa demelan hakikatna eta ti Allah. Urang misalkan tadi teh misalkan urang bisa ngamami hasil nanti eta tapi hakikat mah Allah anu mere rezeki ka urang. Jadi urang mah Ahlussunnahnya ari Jabariyah mah naon? Jabariyah mah nganggap wah jelema mah teu boga gawe, teu boga usaha. Ku Allah we pueuh sakabehna. Aya Qadariyah mah nganggap manusia teh nangtukeun sorangan. Jadi Qadariyah mah kitu paman Qadariyah mah Allah nyen jelema kurangkeun ka alam dunia jungsia. Kumaneh pilih jalan mana we kitu. Ya kumang Qadariyah kurang mah di pertengahan. Ya di Ahlussunnah. Hikmahna naon? Aya sababaraha hikmah anu bisa kacandak tina memahami sifat Allah anu hiji ieu. Nu kahiji urang ikhlas jeung tawakal. Narika urang geus usaha satekah pola, beak dengke kaluar kesang dina liang-liang, sakabeh kesang kaluar. Tapi hasilna teu luyu jeung kahayang urang. Urang mah babari putus asa. Sabab naon? Urang yakin yen Allah teh fa'alu lima yurid. Allah memboga rencana anu leuwih hade pikeun urang. Ingat, setiap apa yang terjadi kepada diri kita itulah yang terbaik menurut Allah. Kade jangan ulah sok menurut baik cek urang ulah sok salah. Modal kieu urang ayeuna poe teh urang teh cek urang mah alus moal poe urang boga duit alus cek urang. Gitu. Tapi kunaon cenah urang teh misalkeun dina sapoena aya teu bogana kadang-kadang sambil teu bogana, tah teu boga walaupun geus berusaha. Tebogana duit urang sanajan geus berusaha sabab naon itu lebih baik di mata Allah. Dina Al-Qur'an dina Baqarah jangan sangka apa yang menurut engkau baik menurut Allah itu baik. Belum tentu yang menurut kita jelek itu menurut Allah baik. Itu jadi kita. Jadi urang teh lamun misalkeun atuh kumaha lamun urang misalkeun kitu mah jadi teh nyaho calon baik. Nya urang tuturkeun iradah Allah, kahayang Allah. Niatan naon? Melalui ngajalanan eta takdir urang kalayan sabar, ikhlas, ridho, tawakal gitu. Jalanan we. Urang geus usaha sateka polah teu boga duit. Bapak-bapak teh misalkeun jual itu, jual ieu geus ngajualan geus usaha ka ditu tapi teu meunang duit berarti urang ditakdirkeun kalau teu boga duit dina waktu harita. Dan itu lebih baik bagi Allah. Urang tara nyaho, sok tara nyaho akibatul umurna. Dina satu acuk urang teh boga duit teh alus. Ternyata ku gara-gara urang boga duit urang jadi cilaka. Ku gara-gara urang teu dibogakeun duit ku Allah urang jadi salam. Tah jadi naon? Urang kudu aya sifat husnudon. Jadi hikmah dina pikeun kahirupan aya sabaraha hikmah anu tiasa dicandak tina mamaha sifat Allah ieu. Kahiji ikhlas jeung tawakal. Nu kadua tong takabur. Nalika urang sukses, urang moal sombong sabab urang sadar yen eta kasuksesan teh kersani Allah. Lain samat ku pinter jeung kuat diri urang. Oh, aing mah pinter ngalah duitna ku Allah digeringkeun. Ya urang mah bisa usaha. Terus orang kudu boga roja teh berharap kepada Allah. Urang muasieun meta naon wae ka Allah sanajan sigana mustahil menurutkeun amal ka manusia. Saperti cager tina panyakit parna, saperti urang anu asalna teu boga jadi boga duit, jadi boga iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah itu orang roja selalu berharap la yajuju syai'un. Urang yakin teu aya anu bisa naon ngalemeskeun atau ngalemahkeun Allah. Engke timbulna naon ka diri urang? Ketenangan hati ngaos.
teu hariwang ku rezeki batu meuli itu alhamdulillah rabbil alamin teu panas. Urang teu toh-tohan urang teh sirahna teh teu katumbuh kudu nyari ku katumbuh kudunya. Kalau bahasa berpikirna kan ku sabab urang loba yang rezeki ayeuna urang korbankeun kesehatan padahal mah tadi teh urang yang rezeki teh badan teh supaya sehat supaya senang. Loh bahkan gara-gara duit gajah itu sakit walaupun badannya besar ya, dia tidak perlu seharian untuk cari makan, cukupnya kadang beres istirahat gitu. Ai jelema mah jam untuk mencari sesuap makan kudu neangan sampai dekul tiisuk sampaikan nanti tiisuk kudu sampaikan kasore belaan ninggalkeun kewajiban belaan misalkeun teu geus nepi kana duit urang mah eta teh berkati teu. Tapi jadi logika karena kudu balikeun urang neangan duit teh supaya urang badan sehat mata ulah sok korbankeun kesehatan. Ulah ieu teuing kana gawe teh santai we geus di ieu ku Allah geus dibagi. Mata kayak hadis Rasul, kerja keras kita tidak akan menambah rezeki kita dan misalkan kemalasan kita tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Mesti masuk kabeh ka Allah. Urang mah komo boga akal cacing anu misalkan aya dina jorotan bari jeung teu boga suku dirizkian ku Allah. Gitu. Misalkan akan dulu aya dina kitab Duratun Nasim aya carita cacing dina jero batu di dasar lautan. Tetep we Allah diberi rezeki ku lauk di antaran kadaharan. Lamun eta misalkeun agi bere kadaharan beulah batu teh dibere dihuapan ku si lauk nutup deui. Itu Allah Maha Kawasa. Kan makanya urang aya ekosistemnya aya saling membutuhkan. Jadi urang teh lamun kasasatuan ulah dimusnahkeun. Mode misalkeun ikan sabu misalkeun jadi hama tapi kan aya segi manfaatna ya. Segi manfaat sabar ya kunaon urang laukna dialaan wae. Jadi ikan sapu lagi kadaharan anu dahulu itu ikan sapu teh masih aya tapi ekosistemna dirusak. Ekosistemna kadaharan intina manehna eueuh. Kan dulu itu buat bersihin kolam dulu itu ikan sapu teh. Ayeuna mah jadi ngaragelaksak, jadi ngadaharan lauk sababna makanan dia sudah tidak ada. Itu sababna dicemari susukanana ku kimia, dicemari etana ku obat-obatan ku sagala rupa. Siga paparai kadaharan nya akhirna kadaharan anu saja. Ieu kadang-kadang rusakna alam teh keperbuatan diri urang sorangan gitu. Itu dulu itu misalkan seperti ayeuna hama manuk, hama beurit gitu. Loba di sawah. Ku sabab naon? Ya anu ngamangsa beurit jeung eta dimusnahkeun orai kobra. Ya orai sendok, terus orai welang, orai weling di sawah teh dialalaan dijual, didahar manusia mah. Jual jadi beurit teh jadi musuh, manuk teh musuh. Gitu. Tah ieu akibat diri urang mata urang bisa nyeimbangi alam. Zaman ahli zikir ka Allah nyaho kana keseimbangan alam. Moal ngadek lamun lain kadekeunana, moal lamun ngadahar lamun lain dahareunana, moal cabak-cabak lamun lain cabakeunana. Itu ai anu ahli tauhid. Teraskeun. Masyaallah, naon wae anu perkara anu parantos dikersakakeun ku Gusti Allah, wujuduhu kana aya eta mah kana maka pasti bukti aya eta mah aya wujudu tegasna geus diwujudkeun eta sima wa malam yasa sarta naon wae perkara anu teu dikersakakeun ku Gusti Allah wujuduhu kana aya eta mah lam yakun maka mabukti mah aya kana eta mah ai lam yujidu tegasna moal diwujudkeun moal diayakeun eta mah wala haula jeung teu aya daya ai la qudratu wala harakatun ya tegasna teh kakuatan sarta teh gerak pikeun ningkahan kamaksiatan wala kuatan sarta teh kakuatan ai wala istitaatun tegasna teu mampu pikeun ngalampakeun kata illa billahil aliyil iwa ti kalayan pituluh Allah tu maluhur aya rabbi isani tegasna zat anu luhur darajatna agung martabatna al azim tur maha agung aya jalilul kabir tegasna zat tu maha mulya tur maha gede mausupun bikuli kamalin zat anu disifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan. Jadi ieu teh ngajelaskeun dua fondasi utama dina akidah nu kahiji masyiatullah kersana Allah. Jadi mesako kersana Allah. Kalimah masyaallahu kana negaskeun yen sagala rupa nu aya di alam dunya ieu poe nu leutik poe nu gede moal bisa laksana iwati geus aya dina kersana Allah. Sabarina saumpama Allah teu hayang sanajan sakabeh
hiji pikeun ngayakeunana maka eta perkara mah fungsina wujud inundukeun yen iradat Allah teh mutlak maka eta hakikat la haula wala quwata. Waalaikumsalam. Ieu kalimat teh minangka pengakuan hamba karena kelemahan dirina kalimat tahola teh. Hatina urang teu boga daya pikeun ningkah lumpat atawa ngajaga diri tina maksiat jeung bahaya iwat ti kunaon panjaga Allah. La quwata hatina urang teu boga kekuatan pikeun megawe ibadah ta urang ngaji dibisakeun ku Allah, salat dibisakeun ku Allah mata tong sok legit lamun urang ahli salat. Da urang teh ngadu dibisakeun ku taat urang teh ti Gusti Allah. Kehadiran urang teh iwat teu pitulung jeung taufik Allah. Jadi disebabna Allah salaku al-ali al-azim negaskeun yen luhurna Allah teh sanes ku tempat tapi ku martabat jeung kawasaanna anu taya tandingna eta. Tujuanna naon? Nanjeurkeun tauhid rububiyah supaya hamba teh sadar yen Allah teh sagemblengna anu ngatur panggung kahirupan. Urang geus didesain, urang teh diciptakeun sebagai lakon diri urang. Ieu film si Pipah, peran pembatuna si Bara, si Ucup, eta teh jadi urang teh dina setiap kehidupan urang mempunyai peran tersendiri, urang teh tokoh utamana dina kehidupan urang di alam dunia, dina kehidupan urang. Gitu. Sakabeham supaya urang sadar yen Allah teh sagemblengna anu ngatur panggung kehidupan urang. Ti mimiti urang leutik sampai ke urang pamaot teh diatur ku Allah. Saking nyahna Allah mah urang diatur jadina sabaraha mili. Jeung ngadengena radiusna beda-beda paningalina mata naon urang urang teh kudu bisa ngikis sifat ujub atau sombong supaya manusia teu ngarasa pinter, kuat atau boga jasa nalika bisa ibadah. Sabab hakikatna eta teh meunang pitulung ti Allah. Netepkeun kasampurnaan, mastikeun yen Allah teh mausufun bikuli kamal, hartos sagala sifat anu dianggap sampurna ku akal jeung sara eta teh pasti aya di Allah. Hikmahna naon cenah ieu? Ketenangan hati atau tawakal nalika urang paham yen masya Allahu kana urang kaleuwih nalika sedih moal nanti seolah orang paling menderita jeung moal kaleuwih nalika bunga siga urang teh cuma go panghina pambeunghana pangjagona panghina sagala kabeh geus diatur geus dibagi ku Allah nu maha kawasa. Terus urang bakal boga sifat ibadah bari ajrih. Hatina urang ibadah teh bari tawadu, urang rajin ibadah bari terus ngadoa minta pitulung ka Allah. Sabab apa yen tanpa pitulungna urang moal sanggup sanajan ngan saukur ruku sakali, ngan saukur sujud sakali, ngan saukur maca bismillah. Lamun Allah teu ngeunah teh lamun misalkeun eueuh pitulung ta Allah moal bisa urang. Ieu ge jadi ubar mana teh masalah teh jadi ubar penyakit hati. Kalimah la haula wala quwata illa billah itu disebut salah sahiji simpenan harta di surga, kanjun min kunuzil jannah. Hikmahna nyaeta naon? Ngaleungitkeun sagumantung ka makhluk sarta mindahkeun sagumantung ka Gusti Allah. Ulah sakali-kali urang berharap ka manusia. Semakin besar kita berharap ka manusia, maka semakin besar pula kita akan mendapatkan kekecewaan ka Allah we. Allah tidak pernah mengecewakan kita, Allah tidak pernah berbohong kepada kita, Allah tidak pernah mengkhianati cinta kita. Pernah Allah beda yang musim lima gitu poe ayeuna bogo poe isukana henteu gitu kan poe ayeuna bager isukana henteu Allah mah henteu sanajan urang teu salat sanajan urang teu ngalakukeun ibadah tetep Allah mah menganya ka urang ya sugan misalkeun anu salat mah jadi huntuna teh sakieu henteu salat jadi sihungan henteu tetep sarua dahar dibere dahar ku Allah duit dibere duit ku Allah nu teu salat naon ge. Eta teh salah sahiji bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji ya. Beda jeung manusia maloba ingkar janjina. Isukan A bisa berubah, isukanna jadi B. Tonggoran isukan dina waktu saja bisa berubah. Makana wan janji urang teh kudu dimimitian kurang ku kalimat insyaallah kalian terkenal anu hati. Iga adab ka Gusti ngajarkeun urang sangkan salawasna boga rasa handap asor atau tawadu sabab sage kasampurnaan mah ngan milik Allah senengkeun hamba mah pinuh ku kakurangan nya. Da ieu pembahasan engke urang lanjutkeun di pembahasanna madura ke dalam teh langsungkeun kana kitab kudu lujen sakitu pihatur mudah-mudahan manfaatna intina naon tekeunkeun tauhid urang anu kudu kuat setiap poe
menambah keimanan kepada Allah tidak pernah berkurang. Ketika orang turun, maka orang kudu aya tina bimbingan menjadi guru kata. Berat, ya kadang-kadang iman, kadang-kadang teu jam salapan iman, karena iman mah wae janji dua yang pus. Kok gitu orang kudu waspada, kudu selalu eling, kalau eling zikir. Nah itu ya, kalau bisa sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.